Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, diwale rampes. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng Ibu Yeni dina pangajaran basa Sunda. Nah, dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan panangan. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang tangan menggunakan bahasa Sunda. Tujuanana hidup nyaeta tiasa nyebatkeun nami-nami rema, atau tujuannya kalian bisa menyebutkan nama-nama jari dalam menggunakan bahasa Sunda. Nah, sarta acan ngawitan urang siapkeun heula buku paketna sapertos kieu. Sebelum dimulai, kita siapkan bukunya seperti ini. Teras urang buka buku paketna kaca 10. Terus dibuka bukunya halaman 10. Tah, di kaca 10 ieu aya ngawih anu judulna Panangan Abdi. Tapi sarta acan ngawih, Bu Guru bade ngajelaskeun heula naon eta panangan teh. Cobi, saha anu terang naon eta panangan teh? Panangan dina bahasa Indonesia nyaeta tangan. Panangan aya dua, nyaeta tengen atawa tangan kanan, sareng kiwa atawa tangan kiri. Dina panangan aya nu disebut rema. Naon eta rema teh? Rema dina bahasa Indonesia nyaeta jari tangan. Rema aya 5. Nu kahiji jempol, nu kadua curug atawa telunjuk, teras jajangkung atawa jari tengah, kaopat jariji atawa jari manis, nu terakhir aya cingir atawa kelingking. Tah ayeuna hayu urang ngawihkeun babarengan anu judulna Panangan Abdi. Panangan abdi tengen sareng kiwa, dina panangan aya 5 rema, jempol curug jajangkung jari cicingir. Panangan abdi ieu panangan abdi. Pek ayeuna ku hidup kawihkeun lagu nu tadi Panangan Abdi. Tong hilap kirimkeun videona ka Bu Gurunya. Wilujeng mancen tugas. Hatur nuhun.